Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun kudu bunga datangna bulan Ramadan. Yuk orang simak bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sambarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih, mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh, aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa. Di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana, bahkan delewihan, bahkan ngajangjihan di manehanana. Ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah. Mudah-mudahan kula aya milik teh asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nyana unggal bulan mere nyana teh di hareupeun ieu mah kieu we ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang, moal ceurik ka dinya teh kunaon penta tulung jakenan anak geus asup sakola kurang duit 2 juta nu kamari ge can dibayar ya kuaring minta tulung deui bae. Tah, eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Balaman mun kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok itu teh bupati. Eta di Lampung tah mah kos kitu. Menang niru di dia di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan deuk datang penilik buah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran deuk dibere ilmu, deuk dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket. Mirisan. Tungtungna mah nu ditekenna orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karari itu eta seuri heueuh meureun tah ka jeung kumaha teh. Guru tanu seri guru kajen guru. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan ku aya pengajian ieu jadi barere
bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh. Sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dia, aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana gitu. Masya Allah, hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teh bunga takut itu teh. Hei teh guru bae ge salah, guru ngaji bae ge salah, kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga dekadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalek bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai. Anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngadi mah preman bersorban. Lamun di PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang ieu lalakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan urang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian urang jadi preman Allah Subhanahu. Atributna bebas. Dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleungitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan, bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Sanu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejata senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ka istana jurusanana. Antepkeun we lanan. Aduh, Masya Allah, di urang sabaraha ranteun nu biasa. Urang teh na apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jang ngarantena, bebeja ka kula, siap kula pangodokan aya keneh. Tukang nyieun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah.
Loba orang rajek tuh marah ke celana panjang. Insya Allah resep cenah aing. Pana teh setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirante mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja. Nah, adapun anak buahna malah satir anak buahna sama. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun raja na di rantai bener-bener nu ditangkal kayu nu di non guha di rantai anu di laut di batu anu ditangkal caringin roboh tangkal caringin nah di rantai macem-macem aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna tadi diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa ka raja mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatis sayatin wa marwatu jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui gulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah. Lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babur hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah lawang surga dibuka dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana bae. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dek dalan mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon eueuh dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar tina neraka anu mestina disiksa ya ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah. Mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi anak. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh teu ngomong. Jadi doang bebesanan atau tadina orang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol tante ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jak kabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu Patana mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta iya asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapak minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama iya adalah budaya Jakarta tah iya
maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna. Aduh kaji gitu kumaha ieu. Kau geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masyaallah, masyaallah. Nah, cek tadi geus saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah. Siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap lemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandan siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kene, titah ku komandan siap dan. Titah puasa. Tidak siap loh. Waduh, eta lamun dititah ku komandan mah, dititah ku bupati bae bawahanana, siap Bapak, saya laksanakan. Dititah ku gubernur, siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Tarolonya sapan. Siap. Teh diperintah ku jelema mah siap dan. Tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah mah siap dan. Kita ulah korupsi henteu, tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang urang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa ada adik? Ya dihitung baik. Nih hitung baik. Di mana baik gua, Ri? Ya jadi mana di itu. Ada setengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah ke kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya udah bubuka. Ayo cari bareng. Dia bulan puasa dia itu balik. Sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarak 8-9 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis gitu teh sama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama. Ya Allah, mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah lah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famsa'in atyabu Allah min lihil miski. Baula ambe sungut jelema nu puasa leuwih di batang ambekna minyak isik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kangjeng Nabi.
Orang diamban jah henteu. Jadi mah buka daw. Paringanan Allah indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa. Seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah. Wahabi itu percayaan kawali Allah. Nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah. Ka Syekh Abdul Qadir wali Allah. Kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia tabakar peta ke dia. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia nah iki kuari pan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned ya abdi buku bara tahun hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa gimana imanet kupa atau kapuri citra ente pernah tadinya ngan ngutus doang palingnya amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa gitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelas mak dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan intina orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin hatur nuhun kasadayana sakitu tina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.